Liar kieu euy anjing. Kemari keluar 8 tilu bagong. Masa ini keluar monyet, misalnya ngimpi monyet penting teh. Yang kuat dibotak gitu, masangnya pusing. Monyet congnya apa? 9472. Pasti ke keluarna monyet budeg. 05 genep hiji. Anjing lieur euy. Nah, aing nyawa ya masangna ya. Monyet wae mah ya. Sarwakeun jeung ngimpi. 278 kilo. Pasti keluar. Di Sydney ya, di HK ya, dari pasangan dua nana. Jeblon teka dia lagi yang minta bantuan. Pangetakeun nomor. Dir kieu aing mah euy. Woi, Tur. Iya, Bang. Mana? Tadi aing ngomongkeun sia. Nggak lewat dari ku hayam ting isu tongkrong kitu kalah hati ayeuna kode alam. Nah, Hayam kode alam nggak lewat ki barang karong poe. Hayam teh sakilo teh 28 belas sakilona. Ari sih sugan kilo gua. Naon sih? Ih nya angka. Wah, enggak suka teh hayam urang mah. Nah, si mana ini? Nah, sih. Iya, urang penting ngimpi monyet. Monyet teh orang atuh. Ih, nya udah mirip. Jadi monyet. Tuh, Duh, monyet teh berapa sih? Monyet berapa monyet? biasa ya. Monyet. Berapa sih monyet teh? 872 Iya, lain. Tah. Duh, berapa sih monyet teh nya? 2 tilu. Monyet Pan kemarin keluar 7 tilu. bala 2 4 tilu. teuing urang. Yo, urang yang mimpi. Mimpi bangkong. Bangkong. Tuh, Bangkong nang, bangkong urang keur mimpi bangkong. bangkong buduk. Ya pokok bangkong naonnya nyalpun ka urang. Eta mah bangkong mah teh dikerok. Bangkana Sup aya. angin. Nah, Tuh teh dikerok. kan bere obat. Oh dikerok ieu. Bangkong terus mimpi di jero impian teh. Eta bangkong kuat sampai kale deh. Wah. Aya berang. Naonan? Nomorna Berapa? 245. Halus teh nomor. Pasangannya Tapi ngimpi bangkong nama 24. pasti kerokna keluar naon? Keluar naon jadi kerokna teh. Daki. Kira jeung kulit nah biji lama sebenarnya mah. Eta kumaha eta maneh? Ih, urang masih lieur ya. Nyih, Minta nomor ke saya. kita nomor siapa? Ka itu we anu baru teh maneh? Ih, sudi najis kasih. Naon sih? Kata ya, Kak. Kita kira bareng Gara buntut monyet. bener atuh gitu. Ya entong eta kan hiji dewe juga seorang di teh pan eta ampuh cenah. Info-info mah langsung ti eta wae. Iya bencana jelema geuring lumpuh ka manehna eta hari teh langsung. Eta Langsung. Jelema lumpuh ge langsung ka manehna. naon? Modar. Kan itu we cek tetangga itu cenah. Mantemer ka dinya cenah. Menjapra sih. Nyawan teh. Teh rasana main ya heuan da rasana. Eta kan nyawa perdukunan. Kan di mereka cenah ngorok naon cenah. Di mana teh? Kerok naon? Yang ngorok pamajikan batur. Separangin manten. Arek. Ayo kerja coba. Ayo udah tahu sugana susuganan. Dian hayam ah. Singgo lakukan sing nomor ya. Coba yang japra sugan eta. Bukan mana nitip bukan mau alus eta. Assalamualaikum, nggak japra. Salam. Eta ngorok hayam. Oh, mas tur. Oh, ngorok hayam. Mau masih? Naon? Naon? Nitip mal. Nitip. Titip naon? Biasa. Oh nomor. Iya. Oh orang nitip ya. Bukan nomor halus teh ya. Penting teh ngimpi. Ngimpi naon? Kala jengking. Tuh, kalau jengking berapa sekali jengking teh? 8 tilu nya. Oh, 8 tilu. Nitip we ka si Jabrik.
Orang mau kayak itu, mau bisa kayak itu, mau ngaring nek mandian Iya hayam. kabeh ya. Kabeh 10.000-an deh. Buset, hebat. 8 tadi bolak-balik lah. Muci. Tangka wae ta. Ketangkap Dua berapa? nomor, Dua nomor dong. Woi, hebat. 8 tilu. Tilu cenah. Eta hayam bekrok bisa mah. Nah, dikerok kayak mah dipencit. Banyak kerok juga tadi godong gitu. Aduh kan atuh man. Aduh kan tuh jeung bagong. Kamari enggak cing truk. Modal harus dicintruk. Eleh, Naonna? ayam. Jauh kan terus. Bobor eta jelema kamari Heeh. cuman katabrak papatong pae. Naonna? Jelema cuma keteplan papatong pae. Geuning bisa gitu. Papatong nempel di kereta. Ya, geus. Walilanya urang nek tadinya lah ngabar sakedeung ngabar hayam. Oh jatuh geus kieu teh. Nah, Udah orang nitip tah. berapa Si tadi? jabrik Berapa tadi? 8 tilu 8 tilu. teban. Teban. Mantap. Terutama tur. Anak kamangkaji mana? Suka mana suka naik bukan beralus Oh. sekalian. Nang surang malilanya. Itu Oh, padahal orang naik mangkat dulu lain mana nya. Urang buru-buru. Oh, maksudnya teh urang malila ngabar heula Oh, ya sakedeung tuh. nyaho alus apa goreng ayam teh. Oh, bener Mun ya. goreng Bener tuh. dipencit, temen halus jadi urus. Yang kecengkok mah ke bubur. Menele mah digabubur kan. Ada di Bubur ayam. bubur. Itu. Nah, makan jirah. Oke. Emang Wah, ayam dulu. Ini ngombrat nanti ya. Aduh, rumusan ya. Iya ya, haripun jadi ya teh lah pengecer teh ya. Puting teh keluar barahan. Oh. 8 7 kilo opat dimistik kilo 2 monyet. Coba kepalana bagong namun dimistik sapi. Ayeuna sapi digabung jeung monyet teu nyambung pasti pasea. Sedangkan monyet jeung sapi pasti eleh sapi dikorowot ke monyet. Wah salah ya mah. Mistik deui coba sapi dimistik jadi bagong, kepala bagong. Monyet dimistik jadi 45 orang. Bagong jeung orang kayak wae bagong. Mah bener misalkan deh ya. Wah keluar kieu wae mah ya. Aduh. Naon jeung namanya ya. Cuman pola duit aya gua duit nih. Toran gitu bisa toran gitu. Coba gila duit uing gitu. Heeh. Kamari urang ngepol ka bandar. Masang eleh wae urang sarua bandar ge masang. Oh. Sabaraha coba. Ah cukup lah. Ieu masang ieu lah. Ieu. Monyet jeung kuda sajenting lah sama rek cakar-cakar ge jorting piring 2 45 nah mantep. Assalamualaikum, Mbak Jabring. Waalaikumsalam. Set, tunggu miruas eta. Emang sih numpun naon meureun ya? Ngomong teh lalaunan atuh. Aing mah riwasan jandungan. Tuh lilieun. Ayo saja rok. Oke, siap. Namanya Bisnis. Nya tuh. Rek naon menek masang. Kira nempo manu batur ya, manu batur. Sok ada batur ini. Lain, onyong nang kitu teh makan dulu. tapi ero sih mah. Kamari ge. Buset, batur. Buset, masang 20.000, Oh. 40.000. Nya orang kaya masang naga. Buset, 20.000 hes di lebu. Emang mana masang 1.000? Gope. Ya beungar. Ya. Tuh goceng. Ketinggalan kenceng. Buset, batu gede euy. Masang nu mana ya? Lah iya, Kang Japra ini nitip tadi. Tip. Nitip tas 10 angka, 10.000. 10.000. Deh, ini nomor berapa sih tadi teh? Mana teh? 8 tilu. Oh, 8 tilu cenah. Ya 2 nomor ya teh. 2 angka. 2 angka. Oh, 10. 10. Mana barang masang Orang rek masang monyet. monyet. Dong ka aing tuh nyebut monyet na. Masang monyet ngimpi monyet. Tak gitu ngomong monyet tapi tuh ngebeget aing atuh. Tanya. Monyet maneh. Monyet. Mana monyet? Monyet. Heeh, hayu. Barang monyet. Monyet pada sih. Temannya monyet barang. Hijau monyet betul baru. Monyet lah. Tilu 2 lain. Heeh. 2 nomor maneh. Heeh. Ya, tilu mah. Eta tuh 2 tilu meureun. Tilu meureun. 2 tilu 2 we. Bolak balik. Heeh. Barahaeun eta duitna. 5. Jangan goceng, goceng. Itu gantian 20-nya. Goceng. Nah lah ieu. Nah, lanturnya lah. Bolak balik maneh. Balik lah.
Kilo 2. Capek itu bolak-balik. Ngalah kan Pepe ngobrol sete. Pepe. Kilo 2, Pasar 2 malam. kilo. Oke. Berapa ya? Ya 20.000 nih. 20.000. Jadi 10.000. Oke, siap. Sih, mantep nih itu. Hehehe. Ya Buat. duit nah. Ya sampai ya. Ya lain sok ngajuk Bang Dut sang itu. Mana berapa nih? Goceng. Ya. Kismin berapa nomor mana? 0812 857 tilu 1915. Berapa ya? Nomor apa teman? Oh, Siap bentar berapa? 72. 72. Sabar masangna. Patang weh. Oke. 72 5 tilu. Oke, siap. 1000, karena 1000, Duitna. 1000, 1.000. tilu angkana 1000, 1.000. dua angkana 1000, 1.000. seangkana 1000. Oh, monyong. Oh, sudah yang guys. Oke. Main gocengan we lampe sama Oke, ini. siap. Ih, udah ngimpi buat makan bangkong konon jadi masang dua cenah. Ya mana itu? Ya, sebenarnya mah kamari teh keluar teh 45. 7 kilo 45. Tuh, pas banget monyet kata keluar. Monyet. Monyet tuh. Eta di mistik mah. Biasanya sok di mistik eta teh. Mistik Turun mah turun. ke. Mistik lu sama kita. Eta mah mistik Oh, monyong. salah. Eta teh kadang-kadang sok turun hiji. Bisa naik, bisa turun. Pas juga teh bisa naik bisa turun. Eta mana mikiran itu bukan sampai biak kos gitu eta, yang menang-menang. Mata eta. Nah, oke bukana penting heuh. Tadi mana? Bukan apa yang buka baju apa bukan naon? Nyarek buka celana ke, terserah mana eta mah. Ini bukana jam 12 penting ya. Sudah. Oh alah. Penting tuh ya. Ada barang-barang ting mau bukanya era atuh setel bawa batu beusi Oh, bener-bener. Orang ngepi bangkong euy. Bukan cengrit teh hijin. Tadi balikin kabeh. Iya, yo bangkong kita nyamperin ke orang tadi kerok. Terputing. Bangkong. Malah ngimpi mah mau nyampurkeun Saya sorangan. geblek duit nangisnya balik lah. Hilir aing maneh. Masang geus. Teh. Geus Bangkong. mah masang deui. Kesuat sore deh bagian sore aya we. Aya bagian sore ge Tenang, poe nih, da bangkong. waktu lila kene ieu. Ieu Bangkong mah aja nyampurkeun ka urang. rek naon? Mah tadi kerok. Dari kerok jadi asup angin meureun. Sepangin. Sepangin. Eta mah Kon geus kon. Enggak lah orang mah pasti menang ya. Iya. ya bagi-bagi. Bahak banget Ini anjing. najis aing lagi. Wah, geus lah, aya tutup lah. Gila ngomong wae. Bacaan bangkong euy poho euy. Masang karek duaan. Gimana rek nang duit? Rugi 20 nih goceng. Nah, abi masang na hidang. Ayang we masang menang gede, masang 2 nomor, goceng 1.000. Gimana arek menang kos gitu. Menang ku menang nage. Bari basana bari baso sama aku kurang. Masang mah yeuh, kos aing tah aing ka jeung bandar masang wah 50.000. Aing teu tanggung-tanggung sekali menang. Beunghar aing. Terus aing ngarek ka ditu heula keudang tugan we bari ngadaguan ya. Aing nu ka imah lah. Waya nama sepi aing. Ecer teh lah, kos baheula rame. Makanya woi. Itu kan goran teh. Urang ka imah. Oh, ka imah. Heeh. Ai di mah saha? Aya cucu. Terus ya, Cek. Keur ngalamun wae si Ece. Ya malah punya pantes da aing geus di mah poe teh berasi Oh, kok. jauh dari gitu mah. Oh, ya. Batu tedang-dang meureun. Ya aing nganggur wae di mana? Kata aing teh yang balik ke kos ieu aing Ya pantes ulah lantung wae. Taruhnya tuh. ya, sia begaw begitu teh bare menjikan aing atuh. Goceng ke Mau digantian. lon. Adi ya sia, reka mana? Mana ka imah ngampang jeung pemajikan aing. Panggil. Kenan majikan aing. Nya kitu kan ngorong. Goblok. Masa dibere duit teh majikan aing. Najis amat tah urang eta. Hanya lain sahasanya sih, pernah ke aing atuh mau majikan goblok. Ya 50 poin teh beresiko, aing hoream. Wah, sih kok asli bisa bercaca boras acan. Nya ka ditu ge. Minum makin nungguan cai hujan. Anu mana gimana? Mereka yang memang kenji, ece doang. Aing doang. Betul rek nanyakin rek masang moal. Aing arek masang kumaha bingung aing bawa duit 20.000. Dana tenang geus. Aing 50 terbalik, mah duit 20.000. Ini 20.000 aing nginjin babaturan. Belangsa kok saya gini. Oh, ya udah bang sia dengan aing 20.000. Ieu masang berabil. Goceng. Goblok. Berapaan? 20 lah orang. Nah, ya rada mendingan. Sia belangsak banget tuh ti aing. Ini sia rek mana? Saya kemang aja ke buah HP moal. Rek balik dia tuh. Rek balik buah HP mah. Nama kieu. Nya. Aing moal ka masang heula aing mah. Moal ka. Malah kan jangan cangar rumus lah, Oh. setet liur. Ayo naik laporan ke pamajikan. Oh ya tuh, urang. Balik dulu urang ya. Oh yang satu.
Oh ya, Cerai itu. coba masang ngomong ka imah nya. Heeh. Ayo. Nggak saya balik kamu para rusing pas kieu ah. Tenyangu-nyangu boga salah kita balik-balik. Duh, udah kumaha ieu nya. Beri beuteung 5 poe. Minum oge kudu nungguan cai hujan. Makanya hujannya setahun deui. Masalah kita gablog. Mak kita mah garita moal aya manehna. Parusing mah pas gue teh. Yang dahar beributan. Lah kita balik-balik. Harusin ya balik si Odah. Yang kanan mah orang gitu cuma duitnya. Assalamualaikum. Kunaon maneh dah? Salam. Kunaon maneh siga nu loba kapusing kitu? Dengareun Kang. Dengareuna. Emang maneh cendahar? Oh nek dahar kumaha aku akan tidak bere-bere duit. Oh nya, emang kadinya nama salah. Nya kumaha sih? Urang lain teh inget ke maneh Odah. Urang ka mana pubak-libek oh pagawean aing. Pusing urang mata urang teu balik ge sabenerna mah rek naon balik ge. Oh ya ada antaran pasir atuh sakola mah. Nya tadi nu ku aing dedek maneh teh. Tapi besi embung aing mah. Karunya mata ku aing dedek bedakeun ka bebek daripada bebek ka maneh. Ya ada oge beuki sebenarnya mah. Beuki nya geus ku aing suka mah dibere dedek ku aing nyawa dedek ge nya paribasana hutut atuh beuki lain. Hut badak paling ge. Ya badak aya aya lembut ge aya. Kayak orang minta ka ditu mun beuki mah. Beri beuteung Kang. Ya, maneh peri beuteung. Namun akang mah baheula mun peri beuteung teh di betadinan supaya garing. Eta mah peri naon eta mah? Luka eta mah. An sia peri beuteung. Kecuali lamun sia lapar. Tah maksud gue teh eta. Tah itu ngomong teh nu bener lapar ku aing dibere kejo. Lamun peri beuteung ku aing di betadin garing. Geus saminggu, 2 minggu teh mandi Odah. Kunaon sih itu mandi? Oh cai, Nemplung geus ka empang atuh. Biasa di empang lain sia ngojek kos bebek. ragasi. Nya gak sia awah daripada sia bau kos kitu awak teh bukan meni babang gitu. Teka urus aing 5 poe ya. Tampang jeung sia, batu makangan aing buset asa seueur apa maneh. Meni kumpul gitu. Ya akang meni kos kitu. Nya heulah yo, salaki eueuh teh kuduna mah dangdan resik. Amprok jeung aing 5 poe anggar wae teu rubah-rubah malah bikin bebeng. Oh, kumaha Pucong. Gimana aing rek nafsu coba balik. kumaha rapina di resepan henteu. Aing masa resiko mah teu jadi masalah gampang. Aing kebersihan mah jeung maneh-maneh keneh ho. Oh, daripada maneh 5 poe teu mandi anjing bauna geus ka dieu. Bauna geus teu rupa. Urang udah bersorangan rek pingsan. Ya, canggih. Pikir dia aya kadinya mah. Enak kieu kunaon maneh? Tah, tadi aya nu ka imah. Aya si cemplon, si lantur. Si lantur. Naon cenah? Nanyakeun akang. Naon akang naon nek naon? Enggak ngomong sama rek. Naon mah masa-masa gitu cenah lah. Masang. Duit teh. Lah kita balik-balik. Terus enak ka mana si cemplon si lantur? Angkat deui. Angkat deui. Tukang pangrokna tukang. Maneh dikerok. Kurang. Kajen beureum. Aing mun ngeureuk, aing lamun ngerok ka pamajikan, namun enggeus semangat. Teu inget pamajikan bakal lecet ku aing. Gosok terus. Kajen. Mereka modar. Henteu lah. Suka beureum maksudna. Oh, namanya sok angin. Yang satu. Cokotkeun atuh ka ditu, minyakna lah. Jeung duit teh sekalian ku aing kerok lah. Tahunan atuh. Aing kasih. Kang. Geus, sok cicing di handap. Wae. Buka tuh bajuna. Deui tadi Oh, dia cicing. Set ya, ieu punduk atawa beheung padak. Ini bebang kieu. Penyawa di bawah lagi. Kawin mah teu kitu jeung jeung sia teh soda. Akibat ku pusing meureun Kang. Nyalain pusing meni kos bebang kieu aing mah. Ditinggalkeun ku aing di mapoe, lain mah kuru. Malah kos bangun buduk bebeng. Urut mandi di sumur dicemplung. Oh, cicing ku aing dikerok sia. Jedog. Buset meni beureum kieu. Pada sop angin teh. Ya udah, aing boga duit 20.000 dah. Naon? Kumaha ku aing pake masang dah? Hah? Pakai pasang. Hah? Tuh boga duit ku pakai pasang. Ya sugan menang dah. Bias ki eueuh. Yang geus gampang. Ayeuna sugan menang duit 20.000 dah. Ku aing pasangkeun nya. Ayeuna wae na puasa deui sia dah jadi genep poe jeung Belikan kamari. beas atuh Kang. Gampangkeun. Ah, Belikan beas. sia mah mikirna beas wae. Oh. Sia yang menang duit teu. Kamari sek-sek ku abdi di ieu ku diasalkan sek-sek. Nya seksen kajeun teuing ke di tambulan we. Oh,
Eta kumaha sih? Pasangkeun ku aing 20.000. Nya eta ge aing nginjem tadi babaturan no. Oh, kajen. Dah cicing dah. Nah. Aing tong si dikerok aya nomeran dah. Ngaku. Heuh ieu. 25 tempo dadah tah. 25. Oh. Wah, mantep dah. Pasangan deh. Pasangan kan. Yang satunya sih dikerok nang geus heuh. Aing bising tutup ya. Bener. Heuh nya geus ya. Bising tembus juga tembus kan kita kembali. Lain akang rek nitah gitu. Nah, akang hoream lah. Kasih Jabil teh jauh. Rek nitah si eta we lah. Si Cemplon jeung si eta lanturnya. Tuh. Yang ren si Jabil jauh mana urang hoream lah. Kita pasang bawa kembali mulai beas gila. Heuh nya sugan meunang nya. Doakeun nya akang nya. Heeh. Ya. Karena menang ku aing bisa dibelikin domba ta. Tangke belikin domba badot, take mana ku aing kawin jeung domba badot. Oh, dasar sarua gede aja badot maneh. Heh, Lain kebolain. kebo mah gede teuing mah suruduk maneh. Geus nya akang mangkat nya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, menang ya. Duh, kira kamar masih tur. Nya urang mah pasti keluar. Ya tong sok ngarep urang menang mah. Ji, yang cugana nomor langsung 2. 2724. Di kanji eta euy. Amun biasa mana sok nitip biasana beda. Tahu gua nih bisa ngalewat ya mah tong teh. Tadi ngomong mual jadi ngomong nama. Euy, Sugan mana sugan eta deui nya. jurik na data. Duri data mana buki sih kena masuk biasa kan jentung kodlit ge. Tah, Tuh, tinggal di Nah. datang kan. bentar sama tadi ngomong bunga tapi nempon eta. Beneran aing. Ya. Rek ka maneh pan. Tadi ngomong mual eta cerita tadi geus bawa kertas. Ngomong aing kan dia ngomong ke pamajikan. Oh. Heula lah nang gitu. Heeh. Jadi kieu tur. Nah, sih. Bukan nomor 25. Mantepan sih. Menang ban itu nomor. Nomor aing tadi teu ngimpoteun naon. Makanya ngarumput kitu teh da Terus? ngimpoteun ya. Pamajikan kerok ku aing tongna. Masa dikerok keluar begitu? Gua anjing aneh pas gua anjing kerok teh beureum teh lain beureum. Keluar Nomor 25. Saking ngapain tuh berani. Pion pamajikan aing 5 poe teh mandi. Tadi ngebudul. Tapi muruluk pas apa teh pas 25 apa japu apa naon eta 25. Aing mah teu penasaran. Sampai itu banyak juga deh. Aing mah masang lah tuh tur pron. Berapa? 20 kan aing gua 20 lah. Mau main balik. Oh, Ya sangat balik. ke aing poe menang mau beres ya. Aing mau mungguhane menang ya. Kuburan. Ya. Dia tuh lah. Kaya teh sampai geus menang kan jadi lega goblok melian 2 meter cat teh. Bener ya. Ya kade tempota Iya, guys. 25. Oke, Kalau Iya. menangnya keperetan mall ya. kepek wae ke 50. Itu oke siapa ya? Ayo. Ah. Baru ngomong malah semua aja ya. Tapi ini masuk udah 20.000. Sakrim itu. Ini jepretan. Oh, sugan nih. Tapi urang. Eko. Jebring. Jebring. Woi, Enak. iya biasa ya anu titipan ya. Titipan saha? Heeh. Biasa sih Kenji mah setia, Kenji mah ribat. Tah ieu. Kenji yo boses bukan. Mana sih Kenji? 20.000 tumben. Buset teh botoy. Tuh. Berasi. Tah, tetangga tah. Wih, eta nomorna. Mantap loh tuh. Oh, tuh mau 25. Ini nomor di mana? Nah, manehna eta bukan nomor alus sudah eta. ngerok Kerok saha? istrina. Cina. Oh, Masa dikerok? dikerok pakai linggi saya kalau Keliling ya. Coba pakai pacul, Ya, itu mah. urang kan sepasang monyet. Mana sih? geus pasang bangkong. Manusia. Ya kemungkinan orang kayak keteretan us Kenji. Terus lah 20.000 wae. Heeh. Baru menangnya Sugan orang kayak pergi kepret-kepret us Kenji orang. Ya kata 25 nya. Oke, siap. Oke. Oke, sekian ya. Oke. Oke. Amun menang, poin bejan. Dah. Mana langsung? Oke, Terima siap. Duit biasa. Oke, aturkeun menang. Oh, ya. Nya menang mah urang gitu menang. urang. Ya, panjang ya. Ayo. Aduh, apa tuh ya?